sing karurunyung teh mah uka-uka teh. Bagyakeun anak. Naon awak ke Suraseri lurat menang proyek naon? Dek ngaran Jawa anu ngaran Arjaun. Arjuna meureun. Yudhistira. Da ai Bratasenok mah geus paeh. Bratasena mah parantos kudunungan salira kula. Kantun nakuring. Nakula. Jeung sadedeh. Sadewa. Hihi. Maka jeung sadedeh hari. Jeung Gatot Subroto, Gatot Kaca. Jeung Abdi Gelo, Abi Manyu maksudnya ayi. Abi Manyu. Orang sadeu tah. Jeung Semprot. Semar maksudnya. Batara Kremes. Jeung Astra Jingjing. Astra Jingga maksudnya ayi. Sadeu. Tah. Jeung Dawelu. Aing mah ngomong teh bet kieu wae atuh. Atuh letah teh bet kacida teuing. Dawelu. Sing sadeui nu. Padahal dawala. Oge Batakor Kresna. Batagor. Batara Kresna. Batagor. Tah eta Batara Kremes. Batara Kremes aing mah. Padahal nu leresna mah Kresna. Oh, eta pilaku teu apa salira ge dina koran. Wilujeng tepang we ka pamirsa TPI. Warga TPI sadaya ya. Warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek. Penggemar Indonesia. Sa Indonesia nepangan di mana-mana. Betul. Orang Arca Manik mau komo tah duh. Nya. Ya wah di mana-mana atuh. Wilujeng nonton kalayan sing paranyang Yosua Alageung milik. Amin. Anu didalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno. Asap sudah bener atuh. Wirte lo tibalik deui. Sok inget-inget lana nu bener atuh. Ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksudna atuh. Sunandar panjangna teh naon Sunandar Sunaria. Sok benerkeun kayaknya. Anu disinenan ku Cucut. Cucu. Aduh ampun padahal nong-nong teh. Cucu Setiawati. Jeung Dedeh Era Parada. Ampun. Dedeh Erawati. Nah atuh. Nah atuh lentah teh nya kacida teuing teh. Jeung Neni Hayam Buruk. Neni Hayati. Neni Hayati. Ada pikiran benar aing. Ese pondok Jeung tukang alokna Dedi Rosikin. Kabina-bina teuing. Rasida. Padahal Dedi Rotit bakar. Dikenangan ku Berko. Aduh ampun Berlin. Maksud teh nah atuh. Nang Berlin gitu bener ge. Sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari. Indonesia maksud teh. Eta lain. Tukang gongna ge cecewok. Tukang goongna cecewok. Ampun, Cece Basuni. Cece Basuni. Digambangan ku Mang Osi. Ari. Anak mus. Ari ku Xiaomi. Tong seueur teuing heureuy ayi. Bae, Nya. Serangan ku Superman. Ulah seueur teuing seseuketan itu geuning seseurian. Seserian.
bawa wae atuh. Aya proyek anak hayang mimilu. Aduh. Bapak teh ngedegungkeun Pak. Sia teu ngadegungkeun ka aing. Lain cempelak. Noraka. Bah. Naon? Budak kene. Adik ke mana, Pak? budak kene. Apaan? Dek ngala jelema distira arjaun jeung nakula salewek. Sanewa. Iraha, Pak? Kayak ayeuna pendek ini. Kayak panujang hayang jek. Ai maraban anak, ulah ladang haram. Why? Aduh bayi. Lain wai. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada kelingan. Wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Tah eta Alus. sing saha kolotnya anu nyieun kagorengan, anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal silakan. Alus, budak soleh, bubon. Hayang motor, Pak. Hah? Hayang motor. Ih, nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, Pak, aduh. Balak, Pak. Naon? Hayang motor. Kudu boga SIM heula. Kasih budak Hayang kene. motor apa? Leuh. Bablek duit di mana? Kedeui. Aduh, hayang motor, Pak. Hayang motor gilidit, Pak. Ngiridit. Alah, Pak. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Pak. Naon sia teh? Apaan tidak tadi ke ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gitu teh. Ai dedengnya siap yang ngiridit. Nyeletit, apa betul? Boro ka tidak ngiri nih. Dedengnya teh tidak ngiridit, nyeletit meureun beuceul. Ada latit. Tuna lampah eta kat sarius ieu Arjuna nampi pancen ti Yudhistira. Doh. Ieu ge. Ti nagara Wirata nyaeta pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot kan dawala abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pika melangeun ujang Allah nakaman. ieu mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula mudah-mudahan tuang raka salamet di astinana mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon jang ngimpi Juragan Bima Naon? digebrus ka sumur Liwan. sumur teh nol Sumur teh. Nah, sumur teh. ayeuna ka taliti mate ku dua leungeun 55 550 sabaraha mudah-mudahannya biji 2 hiji Aduh. teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong Lain bapak dikerok. sararangke teh awak teh Pasti atuh keanginan wae. obat puguh da aing teh pamidangan cing sia teh kana geuri teh kabida-bida ting ieu nu kasidat sangkeul maleungeun belah kene ieu waduh tobat eta kalancuk Eta kana mastaka jaru. Awas kana golodog we. ieu teh heureuy kieu teh geus tiba heula aing teh tapi sugane payu kene
Eta ku bisa ngejatkeun ana. Intip mulu ramun. Intip lalempeng heula. Tarik. Cilaka ku pamola sorangan teh. Seingat. Nah, loba simut kana hulu teh kan. Untung disebut simut. Mun apaleun dengan akang mungkin jebron mah. Dengeng. Dino kieu teh ngomong. Akalot. Segitu gede amakna. Coba sih mah. Ada. Genah. Ai. Naon dia teh? Ai. Naon sia teh teh? Puas. Nah, itu sacarekeun. Eta carekeun wae Nepi ka teu daek ngajedog sia. Sakitu renungan. Masak naon lamun ngajedog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan amek aing. Bah! Ngerakeun ka kolot tah. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok omong. Kabina-bina teuing sia teh? Meuli bakal waras. Aing teh geus syarat di bawah teh dulu. Ini oi. Ngesekang. Hei, lu. Punten. Mapes gayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Untuk. Bari temen aku di polototan. Oh. Lah si eta wah pamawana teh. Kapanggih ada bawa. Ye deui sia. Sarwana. Benar, Karek geerek abdi mah. Ah. Eueuh saulueun. Wah gitu. Geus masalah.
siga teh geus ngaliuk. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Nyingkak. Arah tinggi sekali. Abah tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Si Akang wae bisa keureuyan. Kasopono kaso panjang kaso ngaruyung kadaan sono monok sono nganyang Kenapa teh pangida? rumah papayungan nana bahan ulungan nana bikin dirangin dina balik sisiliran kirang sae kikinciran di pikiran kikinciran dina lewi di pikiran asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. rena Ari barem kolot rena juga hideung lungu. bagi habal bagi minum cipelang cipangayaman Ari direret juga nu. rek mulang ka memelangan kain-kain daun-daun awi kain-kain bagja diri kaso pono kaso panjang najan sono najan hemat Suga teh tegenah jang. Aduh. Nepi ka sarwana kitu. Alah. Ka bawa teh. Hiburan ya tuh. Nah. eling ka Purwadumati Purwani urang adadi dari bangsa nu merdeka perjuangan nu sajati Ya. Naon moal kaul? Kepret siapa ya? Kang Semar, iya nun Astra Jingga, jujur Dawala Abdi, iya iya, ini loba pisan pamola hirup nate, beki kolot teh kalah beki macul, udah kayak lekin budak bora dulu. Lain, ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh, beki lungu, beki turutanan budak ngora, ya makalah lungu somea teh mongkeun ka kolotan teh, lain boboloneun, cing kumaha di deweknya, dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek, borobatkeun sorangan ti lieur dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu, gara pikir geus lain. Aduh, dewek teh sok mikir. Aduh ampun. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi, nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, nu di Irian, Manado, nepungan ku perantawisan TPI. TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya. amin amin Di udara gitu sugane atuh bapak getuk kahibur wilujeng midanget kaken ya aya di Tegal
di mana-mana nyangga kene ya cing bala leunghar urang-urang Sunda amin aya di Aceh akangna urang Jawa mah da geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng Geuning eta kitu nu dadahane teu salamet lah iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan ulah kaget satria unggawa saha anu ti mana pengawa jak gede ge euy wah ngaran kaula Jara Sabda sajalah Jara manya tasangkilang deukeut teu kadenge udah kadenge ku Jara Sabda atuh ngatu nanyakeun ieu bisi anu can ngadengeun di mana kaula di negara Astina iya salaku naon di Astina kaula salaku senopati geus diistrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina upami negara Astina aya bancang pakewu kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana waduh jelema anyar wah jelema boga atau jelema sewaan sajen ngaran kaula ya Arjuna Arjuna naon eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepres ya koing malah ganggu kadimatan batur ditakis ku abdi ayo teh nu gelo naon kawas nu teh jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna adi Bima laras aya ta ieu pawongan kaula ngaranna Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teh aneh euy mung tos rada gede ku osid ari ieu saya abdi primus sakereut ari itu di tukang abdi iya Sophia Lacuba atau Sophia Lacuba nu bika orang ngonjol lagi Sophia Lacuba punten cabok sawe punten upami laras salira ti Astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya ayeuna geus jadi arca ngarti ku leungeun kaula ha urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna loh cilaka ribut yeuy urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tilu lega coba maju sia untung ayo dawala
silakan ya geus rupa-rupa kejadian ayana Sumohon. Ayo Bandung Woi. Fresh. Woi. Hebat Arjuna. Coba maju. Woi, dia. Woi, udang siap. Waduh. Kemana, Bill? Kegagalan tangan itu bisa mau. Sahaja. Kontong kabongohan. Kemana, Bill? Bakal Kurang ajar. Saan tu atuh kaing. Jempe itu beja. Wah. Cuy. Lain buah garelo aja buatnya. Leuing atuh. Toba. Hei, wala dia barat. Ulah. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Kumpul. Arjuna aja. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul, Bima ta eta. Sekarang giliranmu Arjuna. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak. Soba hayang nyaho kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar siap. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo siap. Oh. Ya. Ayo geus dialungkeun bapa si modarnya.